Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos ing kuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipapariran kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun suhu dagar batik bagian ka 11-nya ieu karya Bapak Ahmad Bakri. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Pedah kuringnya dagang nu kitu tate ih dagang sote ye kuring mah bawahing ku butuh deuleu sugan aya perelekna teu kitu mah meureun ngongkrong aduh tobat sumpahna ge ye ulah jamuga mun boga niat mapanas ka batur nya orang oge tong soboga niat goreng ka batur teh sawajarna we atuh cenah itu goreng tekadna keun wae nya ulah dilayanan ulah saluana ae kuring onaman mah syukur we aya nu beukah saurang-saurangeun mah sugan aya atuhnya anu jadi sodagar gara teu hese nganjuk heuheuy lah kana onjak anjuk wae maneh mah geuningan atuh can kadeuleu dadasarna ge erek iraha cenah dagangna pan eta ceuk wancim ye modalna mah dikumahakeun geuning da ka Cirebon dimulutkeun nya dimulutkeun nyaho atuh teu ngarti kumaha oge ih baruk teu nyaho heueuh sudah henteu sabong urang batul mah aya palakiahna tuh dagang-dagang teh geuning aya di dieu eta teh na teu indit ka Cirebon kitu maneh mah pan ku eta ku se mah nu kamari geuningan manehna teh ieu zag-zag zeg-zeg ngawulaanna teh ih hayam oge beak sababaraha boannya aye hayang neuleu bekahna wae kuring mah mana teuing engkena teh ieu ayeuna ge kawas-kawas nu rada beda nya tincakanna teh saha nya pamajikanna lain duanana ieu kuring mah paur kalayak wae nya mun geus beunghar teh haduh pasti dileyak atuh kalayak ka mah nyisi urang mah ngalumasakeun sakieu-kieuna nya kuring ge mun boga mah atuh hayang nurutan ngamulutkeun nya pimodaleun teh sugan wae aya undakna tina dagang oncom heuheuy kumaha dagang oncom tong kieu wae saumur-umur teh dagang oncom wae keur bae atuh wadak naon ari boga mah hade wae nya ari geus beunghar teh ieu tong poho ka kuring biasana mah kitu jalama mah mun geus beunghar teh sok poho ka kuring teh sakalieun kapong-kapongan mah nya kuring bade nginjem ari ece can naon-naon geus rusuh nginjem ece mah sudah kumaha ieu kuring mah kieu wae geuning butuhna teh saumur-umur kurang wae duit teh nya tuh sugan sarea urang mah nya bongbong nu heut bahan teu waleh we torad hirup teh nya sugan sarea urang mah bongbong we atuh ngaranna ge nasib anu leutik mah jadi leutak cenah ari ras kadinya mah bener Meujeunna nya sanukri teh ti poporose
hayang beunghar tah kudu kitu hayang beunghar teh ieu. Nya nu masak ieu teu ngawe pisan nih kuring mah teu ceuk saurang deui. Tapina ti tadi pilueun ngomong. Bulan mulud geus parem Sanukri jeung bojona ngarep-ngarep Abah Abdul Rojak sumping. Sugan isuk, sugan pageto. Tapi tawaleh teu embol-embol nyi iyoh geus teu sabar hayang gerak-gerak dadasar. Ngageber-geber dagangan batik gawena kurs. Ari keur salse teh diajar nilep jeung majangkeun samping. Ngahaja masang gantar dina bilik di tengah imah cenah sangkan engke kariprung teu karagok deui da ceuk salakina mah cenah ari dagang teh cukup ku apal kana rega wungkul rega samping alus jeung teu bisa manjangkeuna deui tembong nama siga goreng. Samping opasiki maninggeus leuseuh balas di kukucel bae ku kitu namah nya bari jeung ngalamun kituna ngawawaas karep engke kumaha baris mapanas maru. Ieu mah benernya kumaha ieu. Pasti maruna moal teu ngulahek nenjo manehna bekas teh ieu. Sakumaha pinterna oge dagang sabongbrong moal bisa nyusul. Da manehna mah ieu boga pamuntangan moal bisa modalna ge teu lawora kuring mah dimungguhkeun heula turug-turug salaki. Aduh kakasih wali bagja deuh kasendeuhan ku berkah sina karasaeun cenah ayeuna mah. Lah lain ambleng kieu abah teh nya mending geus nyeri beuheung sosonggeteun ceuk manehna harita. Nyai sabarnya kaditu meureun kanu senyen heula abah teh. Da lain urang wae anu amanat teh loba mangkading lalampahan leumpang jauh. Masihna zaman ayeuna nyai loba motor, loba gojek. Ae akang mah sok ka mana wae. Gera nyiar ka ditu atuh. Kanu sejen heula akang. Da lain urang wae anu amanat teh deui nya. Gera nyiar atuh ka ditu lah. Ayeuna mah besek tanggungan mahnya ambeh engke teu harese deui neangan. Pas abah sumping isukna urang balanja tong lila-lila yeuh nyileuleumkeun modal teh ulah lila-lila teuing. Enggeus eta ge pesan Jai besek teh ka Mang Darma roboh hareup cenah dianterkeun ka dieu. Nah ari akang jauh-jauh teuing urang barugbug ge yeuh bari saeun lain. Beda Nyai, beda yeuh. Tanggungan batik mah teu cara wadah beas. Jabah hinis wungkul, jununa ge pan diselapat hoe. Disokoan deui, selang haneut. Salang maneuh ku hoe cacing Nyai. Moal nyaho tuda awewe mah malah cicing anggur mah. Ceuk Sanukri bari indit kituna. Kamana akang teh atuh ayeuna ieu? Rek saw. Gebeg wae manehna kaburu inget. Yen sawah geus dijual bobohan tadina sok ngalemah wae. Isuk sore ka sawah ka kebon tara aya poe lowong. Sup deui ka imah disengserikeun ku pamajikan. Nah muhun sawahna tos dijual. Silih mulud Jumadil awal Jumadil lahir teu embus boro-boro datang abah teh kituna teu beja acan anu ngarep-ngarep geus amar pola
rek disusul teu apal padumukan nana da puguh jalma saliwat nya dina haji poe sore pi isukeun ka pasar aya jalma pupuntenan di lawang hareup nya Sanukri jeung bojona kituna paheula heula muru da moal cenah saha deui tangtu abah nu sumping ceuk ingetan nana harita ate mah geus surak biheulaan meuni ngalek dina lawang cara budak wae kituna muru-muru indung tasti basah. Srok jonghok wae da teu wawuh kanu pupuntenan dina golodog nya saha nya da teu wawuh ieu teh kumaha da boro-boro inget lalaki tengah tubuh dilohen dikampret disarung dibeberkeun calana keper hideung ngurung tuur ieu mah nya meureun wapi warangan abah ari abahna ka mana buat teu damang kitu ari etana saha punten kulan punten leres ieu bumina jang Sanukri ceuk semah harita mohon Kang laras mangga calik kituna ceuk pribumi Nyi Ioh mah rikat nyokot samak bar diamparkeun dina dipan di tepas punten saha teh salira teh ceuk Sanukri kituna ngasongkeun leungeun nepangkeun kuring teh jurungan abah sanes ceuk Nyi Inoh nempas semah kituna rungah ringeuh ngadenge nanya nu kitu abah kulan sanes kuring mah dijurung ku Kang Mad Saleh ti Dharma ieu naroskeun artos besek teh kedah kabantun ku kuring enjing ari wangsul nya Kang Mad Saleh teh tos lami we teu tiasa ka dieu panuju paila bako teu aya dagangan kuring ge ka dieu sote duh pedah we gaduh tagiheun saeutik urut kapungkur abi teh nya we tambah lengoh ngabantun bako kaci jambu 2 peti sesah duh dagangan ayeuna teh kulan ari sugan teh jurungan abah ceuk Nyi Ioh kituna asup ka imah sanes abi mah ngan ieu cenah pepeujeuh wae kedah kabantun ku kuring artosna da nu nyieunna teh tosna nagih bae rek ditambelan tayeureun abi teh Kang dacan aya ieu teh heula kitu kumaha itu cenah Kang Mad Saleh teh meni pok deui mapeujehankeun ka kuring atuh kumahanya ieu teh duh sanes ngalalaworakeun tapi ayeuna mah teu acan aya nabane to diunggah ageh najol-jol wae nepi ka kacetot deui ieu teh kaceot deui aduh kumaha atunya bingung picariosanana kuring engke ka ditu mana teuing handeuleunana ta teh aduh engke wae kitunya ari Kang Mad Saleh ka dieu deui tangtos kacadak ayeuna mah urang kapameng pisan nya atuh kitu sae atunya ieu mah kuring onaman Dharma katalatahan ceuk semah bari amitan Parem Rajab Sanukri bea karepan pamajikanna geus ceurik bae awakna arorot pisan
balas kurang dahar kurang sare gawena ngutruk bae nyarekan Abdul Rojak. Hah, dasar si Rojak teh si tukang tipu, si tukang ngagujrudkeun. Hah, kamana sia teh boa geningan hah? Menitaya bejana acan gening. Keur kitu teku hante geningan jol indungna si Inen datang nagih garajag. Nyai kumaha duit teh ieu aya kuring teh butuh duit teh mandi ieu duit teh mandi sakieu keur pusingna kuring teh pusing. Nah di mana wae atuh ieu lah hutang mah kudu dibayar geus rek sataun esuk sore takaun sok keningan maneh mah. Keheula teteh keheula. Nah, ari teteh teh, ari Allah kudu kumaha tuh? Kudu kumaha? Rek kudaun bayarna. Ngeunah nya kudaun mah moal palu atuh. Pedah wae we urang mah bedana cenah maneh kaluasa wah jeung kebon. Pilaku we sakanjat nyimpangkeun teh. Kalau mayar hutang acan mah ieu hayang ngepugu wae kuring mah rek mayar moal atuh. Arek bayar mah arek tapi lamun boga ayeuna mah tah boga tuh bayar naon. Sok atuh ieu kan sok udak arek wae tibaleso teh ieu pamali kana hutang teh. Ari teteh, ari can aya, naon kudu dipikeun atuh. Paribasa can aya, teu cara ka jalma saliwat maneh mah. Ladang sawah, ladang kebon dibahankeun ieu. Mun malukeul mah ieu, mamayar heula unggul mah. Cia teh bisi kabolo pae. Asa ditipu aing teh. Asa digarajun kadinya teh hajat mulus ya cina hajat mulus ya teh cek indung si Inen kituna ngejengkat balik Sanukri tenembal deui kitu deui pamajikanna ngahep-hep wae di imah ngadon ngadedengikeun kituna teu bisa kumaha rumasa tadina rasa mokaha diengke-engke keur kana koprah rek mayar digolangkeun heula ngarah perlekna cenah sugan lunas ku bati ambeh asa teu kajinisan jol nu hahatean cenah hayang kana dagang batik duit kabeh dipasahkeun lat wae hutang mah ka popohokeun. Rewah katompornakeun Haji Bahrudin harita ngare nagih wae lain tenimbang cenah dabare toge nyontang modal bakat ku karunya ditagih ngirung puguh cenah teu puguh cekeleunana sanggeus diriungkeun jang lurah teu bisa mungkir deui kapaksa imah dijabel ku Haji Bahrudin dijual wae butuheun asal nage duit modal kudu jadi modal deui sagitu ge aya keneh ras-rasan dapurna mah diiwalkeun wae karunya cenah bisi eueuh keur nyi ruruk kan balong mah keukeuh wae kudu dibawa kana babayar hutang kudu meuli di ruwag dipindahkeun Sanukri mewok di dapur tarapati wanieun nembongan teu wani kaduga ku era teu kaop nenjo nu ruang riung ngawarangkong sok kaisinan asa pada nenjo pada ngomongkeun nutas babantu ngaruwag imah
hari wes-wes wae harita kabaturna di masjid. Goreng mah karunya nya kasih Sanukri euy. Nah, milik teh ku goreng-goreng teuing. Saanyana mah kuring mah teu tega euy. Teu tega milu ngaruag teh. Das kana awak sorangan. Dah salahna sorangan euy, manehna masalah. Rojatan teuing, ukur-ukurnya, rog-rog pagoh. Make hayang kaleuwih tah jalma mah kitu euy, nanaon ge sagala kurang euy. Naon deui cenah? Naon cenah euy? Oh heueuh tah, moroju ulang si eta mah. Oh, ngalepaskeun pusing meureun nya. Tah, moroju ulang ngalepaskeun pusing meureun euy. Mending ge dewek euy, balantik minyak leuletikan. Modalna tanggungan jeung tak-tak wae Tuh tak-tak ge euy tapi ka kieu yeuh. Engkong kieu yeuh. Ban ngaleutikankeun nganjuk euy. Ragayang we diangkeun balik yang setor jenis. Aya leuwihna dihakan we tibra sare atunya jeung tibra hate deui. Oh ya tapi saumur-umur mah eueuh menyatna maneh teh. Tah geuning ye dewek ye. Kalahkah we tak-taknya manehnya maneh kandel kitu sasanggaleun lain. Kan wae atuh sasanggaleun mah, dapon mayang we. Tuh deuleuh si Sanukri mah euy ayeuna. Rek kumaha geura, urang onaman mah buburuh euy, buburuh mah logor we, darep. Tuh man, ai sing horeng teh nya. Ari geus sadia tanggungan sagala rupa, alus pisan euy. Kapanggih di goahna cenah, basa babantu euy apal teh maneh. Oh, gitu teh atunya, tu tadina tu salah. Geus mah jadi saudagar cenah nya. Hayang sudah di saudagar batik. Uri ayeuna mah geus mentok sok diomongkeun deuleu karunya. Kadang deui bulan puasa pamali ngomong-ngomongkeun batur teh. Lain ngomongkeun batur ieu mah. Pan kasaksi kamari pas ngaruag imahna. Keun bae antep lah, antep. Cek turna harita ting kecewis nya pananggalan puasa balik ngarit si Inen kituna nyampak semah di imahna keur diuk wae ditepas jajaka anyar pinanggih kituna papakean ginding olohok nenjo semah rek nanya era harita punten ujang teh lain si Inen teh ya. Nya ai ieu saha? Ka dieu atuh ieu teh kakak. Ieu teh kakak teh ya ceuk semah harita nya si Inen ngahulang wae gawena dihiap-hiap anggur pupunduran wae. Bangun era bangun sieun semah ngojengkang nyampeurkeun nyekel tak-takna dikitu teh si Inen mah payangkan poyongkon ka tembongna semah bangun kacida sonoeun panona meni cari nakdak kamana emak wa mama nya kamana kanu atuh di mailem. Ya susulan jing aya kakak kitu cek si Inen kituna asa-asa rek indit kituna kalakah ngeukehan wae terus daekeun dikeukehan mah terus wae daekeun telila tembong biar wiyah datang rurusuhan lempang bari nyingsat kedua leungeun ti kajauhan keneh neuteup kanu keur diuk dina golodog imahna. Beki deket, beki sidik, beki tersabar, siga nama. Eta teh si jalain, emak. Cek si Kasja bari nyamperkeun gabruk dirangkul. Kituna dicengcerikan, si Inen ngajanjen wae neleukeun. Nya tatangga rabul kaget ngadenge nu midamdam geus puguh nu sono-sonoan mah leungit wae rasa kahariwang nu ceurik krepeh tuluy silih tanya
nya ka mana bapak cek si Kasja gauk deui indungna ceurik saenggeus aya nu ngabejaan koak si Kasja pada nyombo kituna pada ngelelemu lila-lila leler tuluy ngaguar kikiriman rupaning dahareun kituna dibagikeun harita keneh sakur nu aya walatra kabagian tina koper si Kasja ngeluarkeun papakean sok ka indung sing sarua tilu waktu ngaluarkeun papakean keur bapana salarea meni ngalimba puguh deui jenisna jeung indungna mah cimata meni juuh si inen mah teu dikirim papakean jadi cenah kaputeun wae da teu kacipta dadegan geus kitu mah tuluy pada nanggap nuturkeun urang panumbangan cenah jadi kieu aslina mama alakon abdi teh nuturkeun urang panumbangan da nu sok we dagang mulang ka Palembang menang 4 tahun mak ngandeg saenggeus apal di jalan dagang kana jalan tuluy we abdi teh diajar mak macakal modal muka ceng-celengan da buruhan mama tara dicoceng kurang sautak saeutik ditambahan kudunungan remen pulang anting teh mah ka Batawi ka Bandung nyiar dagangan abdi teh tapi rek balik engke deui mak da hayang bebenangan heula sarerea saregep pisan ngabadungan nu nyaritakeun lalakon ngumbara begituna bari milu atoh basa balik mawa ka bungah kan si inen wae nu tepati ngadengekeun jongjon ninimbang ka puteun tah inennya kumaha ceuk wage baleto pangeran mah walas asih kapanggih ayeuna mah nya mak nyawanya benar-benar maleman lebaran dapur indung si inen ayeuna haneuteun biar wiah ngeprek wae olah ti beurang keneh si inen jeung lanceukna maridang dirubung-rubung ku babaturana bari nyareungetan papetasan di buruan peuting harita mah sanukri hujan cimata beda jeung lebaran 2 tahun ka tukang di mahna ukur sacaang-caangna ku cempor hatena poek mongkleng sora dulag ngajulan jajantung ngagalindeungna nu takbir ngahudangkeun nasa nalangsa nyeri perih nu teu anggeus-anggeus dipacikeun ku jelema saliwat tamat muhun saudagar batik tamat insyaallah tamat oge ka dieu muhunnya hatur nuhun atos ngadangukeun ka sawae nya hatur nuhun mugia sarehat sadayananya mangking pamit wabillahi taufik wal hidayah wassalamu